mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin sanajan Habib teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin embung bae teh masyarakat teh embung marhaba Jakartaan kurang kumaha masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo oh bono wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta naon eta inget nang wali beda bae nang wali sok kembangkeun marhaba nu biasa sautet di dinya bae sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae dititaga atuh sia bae geus nanggolan marhaba aing mah panang wali lain deui make robana teh anu kencang teh komo nu aslina di Banten mah masyaallah anu make marhaba ayo eta teh pan mun ditajakeun eta kus kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na aing mah resep ngalengna doang eta geus kos kitu bae eta nang saya tak nang Sultan Aulia Masya Allah numantak asal nang wali bae tuh geus eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gadea ge marhaba ya cok bebere sanajan Habib euy di Jakarta we Jakarta marhaba duit teh mah kos kitu mah Ikir carita ulah sembarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat masyaallah ribuan manusia Indonesia marhaba nan gitu ngar Madura prong di masjid kura keur Gus Dur teh pan marhaba Jawa Timur, marhaba Jawa Tengah, Samarawan, Banten, apa aya perwakilan Aceh, didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh, berarti karari itu bae tah aya engkos gituan. Yo. Emang naon eta Yahoo teh ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in marada magalamun gering ya garone waladain fal umawla utawi mboke iku kang leuwih utama bitamridihim kalawan ngurus geringe ing waladain wa in radiya bihi maka lamun ridaya ab bihi kalawan tamrid fi baitihi ing dalam umahe ab maka iku kang zahir wa ilam yardha fa fi baitiha maka ing dalam umahe ya wa in ikhtara hadza garun lan lamun miliha ing sapa zagarun bocah lanang wa inda lailan wa indal abi naharon maka ing dalam sanding ing dalam wengi lan ing dalam sanding bapa naharon ing dalam awan yu'adibuhu wa yusallimuhu limaktadin aw hirbatin kang murug tatak ramaya abu ing zakar lan masrahkeun ya abu ing zakar limaktabin kadue maktab kadue nggon ngadidik adawa kadue maktab aw hirbatin adawa hirpah pagawean aw unza adawa milya ing unza
unzan zabawang wadon unzan zababajah wadon fa inda lailan wa naharon maga ing dalam sanding ing dalam wengi wa naharon lan ing dalam awan wa yazuru halabu ala adatilan tekaha ing sapaha ing sababapane alal adati ngadas adat wa in yakhtarahuma ukriya dan lamun milih ya walading karone ablan ukriya maka den undi ukriya maka den undi ya walad ing dalam antarane karone ablan ing dalam antarane karone ablan Sateajan orang neraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah kanutos diparayun ngantunkeun urang nomor kahiji Haji Muhyiddin itu ti Haji Muhyiddin almarhum bin Haji Nurjan Kampung Gelam. Kemudian ieu mah keluarga tokoh Mas Tabran. Almarhum Haji Sampir bin Kudet wafat 27 Ramadan. Almarhumah Ibu Komariah binti Kimang Cikupa. Kemudian bikin Bapak Supendi pinai menuju Tedam. Abdul Ishak bin Sahroni. Terakhir ialah kanggo Nawi Sumanda binti anu tadi ku urang disebatkeun namina nu teu damang mudah-mudahan dienggalkeun damang rantos pupus mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaengkeun di kuburanna diberi kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo keluarga urang, Bapak emak urang, dulur urang, adi urang, kawau urang, tatangga urang, guru-guru urang anu nuju berangkat ka tanah suci. Urang doakeun mudah-mudahan aya dina kasalametan, mudah-mudahan aya dina kasehatan, diberi jag-jag waringkas ku Gusti Allah, diberi getol ibadahna, bisa ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha mistina, tur bisa ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa balik deui ke tempatna masing-masing kalawan salamet, teu aya halangan naon, nyandang haji anu mabrur anu maqbul bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ya menaon ya pertanyaan saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikupa Bitung naon. Saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak. Tika baca iwal tikunya nabe nu baca nate. Sikanyawan resep. Saya seorang karyawan swasta. Punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih. Bebeja-bej ya kaing meren teu. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau itu tanya sesudah saya kapan dibaca ya. Aduh. Nu jelas mah kata non ya kata Profesor Mursyihab Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat teu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda, tani mah tani atau karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae kecuali dagang bir. Atawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan, dagang tanah spekulasi dagang ngaran wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda dari manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah boleh tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Nah, jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha itu mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun teu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesi teu kudu dizakatan nya sakali deui teu kudu dizakatan. Budak sedekah bae tah ieu naon ieu deui percanaan teh saha. Iya surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih?
Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu kos gitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul. Jalma munafik apa henteu? Waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye. Mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun ceuk syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran geus teu naon ieu kos kitu bawa masalah ulah dijadikeun masalah jeung haju ulah keras-keras hawa nafsu tambah kos kitu ngaju awas ya lamun beran salah samali aku murid gua aing sia barang pindah manyana awas ya nu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa hebraknya disapa ku murid pasapa-sapa ulah urang mah nyampaikeun bae kiai mah ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu mentek teu deuk laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang eta lah syariat mah kos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilahkan untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang. Murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikeur carita ngan eueuh ku ari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komo teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang
joreka bejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian menjelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab sama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat ji bab ubudiyah na kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun murid na engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang pan ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju buat ting tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah Tudegna naon anjing dunia make jeung disolawatan pan dunia mah hina ai salawat mah mulia emaknya maca salawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otak ku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon teh pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema nu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia di ojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok unggal poe. Kak, kamari mah rajin tahajud lah, cek kiai ge teu bagus. Itu dagang atuh, dagang merosot bae teu hayang ieu mah. Kecuali calana sia merosot. Dagang merosot teu mantep. Pamajikan rek marah ge teu jadi, Pak. Nah, eta kos kitu tah, dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah, ngareat bae. Syariat itu kercarita, bersyariat betul menang, minta wirid ke kiai supaya maju dagang, menang bersyariat emangnya nama datang kadinya pikiran anak daripada minta ke Gunung Kawi, atau mendingan ke kiai minta kerjasama geus jeung kiai, tuh balik deh orang ke syariat, tuh masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodreksin budak leutik ge malah madaekeun bae bodreksin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge
emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus di kapan atuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah tah mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia tah mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pesantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat tuh bagus mantap kiraha ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok urang pahebat-hebat malah ulah datang ke sanawiyah aliyah datang ke universitas ayo tampung didinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi akhirat mun duniawi mah teu bagus sarua bae akhirat melalui yayasan aya kelas supaya naik budak teh bagus cek ahli syariat cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener udang ti peuting ulah hayang kadenge ulang kaya ka Allah bae engke ge urang geus jadi mutiara mutiara mah di laut di sileman di gunung diteangkeun mutiara jadikeun bae diri mutiara beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat sebab tarekat mah endek menuju hakikat mun bersyariat bae moal datang ke hakikat mandeg bae didinya kahalanganana ku jelema kahalanganana ku profesi kahalanganana ku dunia kahalanganana eta ngaranna alaqah eta regeder mantak mayoritas jelema bersyariat ge can becus encan becus mantak boro-boro bertorikoh talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur ditungtun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia gaji naon ngaji anu eueunan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum meunang meureun sataun we panggil ku guruna sia peuting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae pan bagus teh 2 bae sia dicoba hawa nafsu coba lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mundunging toriko mah aya nu tita leumpang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tah bos kitu mah toriko ejle eta mah ese malam lantaran ieu mah lain nek nyaritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari
boro-boro bener keur salah lagi teu meunang nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atau di dasar syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui bae kada geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ieu mah lebaran eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna hanas urang di kiai-kiai hanas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah deuk naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tah sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo aju ngunci masjid mah tah timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri deuk ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulanna nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui engke kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah tuh geus tilok cager angel ka cager kena peurah masuk ka bau pae eta bahasa summun qatil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya summun qatilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya urang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadag lu basa beuheung
lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran, ahli zikir, ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peting. Eta teh aya sumun kotilan jauh ngomongkeun doang ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu. Nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah. Eta teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura. Mun urang menta hampura deui teu puguh. Cek kieu aing mah teu nanaon. Teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah. Mun urang sukun teh mandeg. Wajibu di dituna. Balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun. Ternyata mandeg di ieu mah di thariqah syariat teh kudu. Syariat mah teu kudu. Malah debat ge jeung guru masalah. Ayo tang-tangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus. Jadi lamun urang bersyariat tang-tangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah. Ieu mah keur carita blak-blakan masalah. Salahkeun ketika salah guru. Saya guru nu ngeridit cekel salah ya. Guru mah guru bae sia. Kunaon sia ngeridit? Mun deuk bagi dua atuh. Ya gos itu. Masyaallah. Astagfirullah. Asup ka tarekat lain deui geus. Pembahasanana geus lain deui. Geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti ka jeung kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit biadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit teh geus tiris geus atuh henteu geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan mah kana naon ge sabodo betah thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna. Balik ka deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal menta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae deuk di luar negeri deuk di urang deuk di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu kurang teu yakin ka guruna na ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah guruna kieu nganana kieu eueuh masalah tama kos kitu syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin eueuh berarti kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan baru syariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pan di dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae
kasupkeun kana min jumlati waliullah. Jadi aya jadi wali ngan nurut doang. Tilok tahajud tilok naon. Eta nu mantep mah geus pokona. Ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak. Teu naon ai geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaranna. Gitu jadi panjang dongeng nada lamun urang carita nggak guru kobong geus guru hakikat. Saengan sing ada kuari bah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa nage al hikmat kajen kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai daratang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cicing tenang perasaan aduh hareupan jeung guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapat terprihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan. Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek ai gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos gitu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi matak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah sholawatna engke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu sholawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung sholawat naon bae silakan deuk naon bae urang mah nu resep baca sholawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dina bab ibadah atuh teh memberen pinarakaeun be sia mah tinggal kitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kula mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna beres kabeh boro-boro ndek ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus dek lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeng dahar bareng pasti engke rarasana aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin mah keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tah mah
per detik supaya aya dina ridho Allah, per detik supaya dina ridho Allah. Bahkan aya nu disumputkeun ku nyana. Kadang-kadang nyana maksiat, zayin nafsaka bil maksiat. Besi kanyahoan wali, mun kanyahoan wali beureun dicariuman. Mantap kadang-kadang nyana maksiat, nonton golek, nonton orkes. Tak di lembur besaya ke nonton orkes, ulah jadi masalah. Abing bae. Loon sama kiai tergantung kiai dah. Sarajan kiai ya aja nonton golek tuh masalah, paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya, heran tak kiai dah, heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang, batinna mah henteu. Tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna. Ayah kiai nonton orkes, bahkan ke panggung kieu bae. Bahkan nyekelan bujur lah gitu. Banyak aya torekat kos kitu. Ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu. Amal kartu. Geus balga harti embungin kajahoan, ai urang mah pan hayang kajahoan bahwa aing teh kiai. Ai nya nama embung kajahoan mun dikiaikeun teh, mun dikiaikeun tah wali mah embung ya nama ceri kunaon aing di kiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut engke di pidato make dokter andesan SH na apa nya SH teh naon eta kecap teh SH ai bangsa ahli Allah mah muringis digitukeun teh ya Allah aing izin amat tuh ai ahli syariat kos gitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui eueuh masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnya na jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teteh ke irah deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gane kuari geus tara haul deui tuh ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul, anti wali, anti ulama ambalaya geus datang kitabna ge Bidaul Hauliyah jeung saja bahasa jabana geus ulah dianggap nu pas kana itu. Justru di Indonesia mah kuari keur dibahas di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon bahkan kahareup bakal loba nu malasantren diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ieu jelema-jelema anak jelema gede loba nu malasantren eta diperhitungkeun secara internasional pesantren da salap deui aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu anu ngaulahkeun haul ngaulahkeun cinta ka wali ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan jebak batu bae di dinya makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun tah eta pan pohara di Indonesia mah hese ieu dibahas ieu kuari keur beujana dibahas di dunia internasional ada apa di Indonesia PKS teh PKS Wahabi meleg-meleg eta teh ta eta teh ngan saukur setahun 2 tahun ka dieuna dibahas deui di Mesir teh dibahas di Indonesia teh jalan PKS aneh mantak lamun aya kiai asup PKS goblok bin tolol teh mah tuh batur teh geus ngabahas kuari PKS teh Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari tapi kuari mandeg tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan ieu teh kuari teh geus ngan melalui kredit doang teh mah jalan teh mah kredit memang bareu kieu kabehan teh mah harese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan. Lain lalagaan diperhitungkan bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan. Mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren. Aya naon meureun tadi Indonesia. Mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina, melalui partaina, ieu geus terlalu dahsyat meureun. Allah ngembalikan pikiranana seperti eta. Gitulah hese di Indonesia mah. Masya Allah. Nah, iyalah aneh bae di Indonesia. Aneh. Gitu. Jeung ribut. Masalah. Di Indonesia eta kos karar itu. Muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah. Lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh. Mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sanajan Habib teu daekeun bae. Teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Embung bae teh masyarakat teh embung. Embung marhaba Jakartaan kurang kumaha. Masyarakat terus beda jeung Alal badru iya mantap yo. Oh bener. Wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta. Naon eta? Ingat nang wali. Nang wali beda bae nang wali. Sok kembangkeun marhaba anu biasa. Sautek di dinya bae. Sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae. Dititaga tuh siap bae geus. Nanggulan marhaba aing mah panang wali lain deui. Make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah Pan. Masyaallah. Anu make marhaba ayo. Eta teh apa mun ditanyakeun eta kos kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu nah. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, masya Allah. Numentak asal nang wali bae tuh geus. Eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gadege. Marhaba ya. Cok bebere. Sanajan Habib. Euy di Jakarta we Jakarta. Marhaba duit teh mah kos kitu mah. Iker carita ulah sembarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat Masya Allah ribuan manusia Indonesia marhaba nan gitu ngar Madura prong di masjid kura keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur, marhaba Jawa Tengah, Samarang Banten, apa aya perwakilan Aceh. Didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh, berarti karar itu bae tah aya engkos gituan. Yo. Emang naon eta Yahoo. Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur. Urang pan malumur widin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun. Mereka dua la ilaha illallah. Teu diceritakeun ke manana. Kadituna mah Allah berbagai tempat. Engke kadituna mah Yahu. Kaditu mah hu. Eta Yahu teh di marhaba teh luhur. Yahu. Mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik. Komo mun boga hutang mah ceurik we kadina. Lain lalagaan eta itu Yahoo terus tapi diamatin nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian make marhaba eta bakal sedih lain lalagaan eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun rewah haul Sunan Rohmat Ampel Masya Allah eta geus barak marhaba nukara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum di Mesir sakitu ngeuna-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae
diurang diteruskan ku marhaba Nur Azia Jamil atau biasa baik teruskan ku para habaib sebatas habaib baik tapi lamun tak baik urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel Masya Allah muringgak bulu jeung nu henteu kencang suara teu bisa acak-acakan di jalan mentak aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali Masya Allah hendak dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Asup partai PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilahna heula tuh nanaon ge PKS teh anak saha turunan mana sia mah mana asup-asup bae ulah tuh organisasi ge deuleu lah silsilahna itu buatan saha kumaha gitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ieu ngaji aduh mana ya insyaallah ya cerita wawasan ala kadar jeung sarwiti rumah tangga boga anak hiji boga anak dua hiji Holid nomor kaduana Epi Tamala uy bagus jasa ngaran biasa nama sarwiti oh mana boga anak di ngaranna Epi waduh ngotak kuari mah tadi ngampung kuari ngotak aduh Masya Allah tapi badai datang di rumah tangga itu bisa dipertahankan papirak Zaid jeung sarwiti teh nah kuari mah urusan anak sakumaha tadi lamun geus mumayyiz geus pinter titah milih kapan lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun nah ieu mah kajadian anak teh gering pan beda sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingatna ka emma bae beda anak teh nu mantak pain marodomun Khalid jeung si Epi gering teta nu ngurusan teh fal ummu awla sadajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapana moal beres naon sababna pan aya gering mah kiih di dinya ngising di dinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarage 10 menit jasa yang kieu deui atawa ngising deui di dinya coba bapak anak paling kuat sapoe sial budak pencit bae gitu ku aing bapak mah tapi pan indung nama Masya Allah sebabnya nama nu ngandung pan di dinya mengsretan di dinya dielap ku mana di dinya ngompol di dinya diganti ku mana bangunna ieu budak teh hayang dielapan pan ku mana Haju hamuriring hayang diais kumana mah coba mun hamuriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana ngais anakna mah ke heula paling ge kuat sajam 2 jam tapi lamun sapoe 2 poe tah mantak agama teh datang ka dinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae Masya Allah ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama ngeunaheun tapi pan di urang mah kieu budak gering ye meureunanan kudu indungna wae gering bawa ka dieu jager mantap ku sabaro kulu babak teu beres guys si bapana ge waduh aing kena galedeg jageun ieu galedeg nyasab aduh ampun atuh kos kitu jangan sakadadengekeun dia saja bahasa Cikupa mah kos kitu wae gering dibawa ka dieu keur cager mantap duit tilu dibere gas tadi tuh habak geus lag-lag habak ka dieu geus teu hayang aing mah kadang-kadang dia saya tahu orang Cikupa ngomong atuh padahal teh kudu kitu oh ya budak butuhin pengurusannya ka dia tuh padahal mah kula greget ka kakak teh tapi jai mah anak atuh cek bapana teh ka aing gak greget gae ka anak mah teu meunang
sebenarnya ke bawa gerget ke bapak juga anak ente ya macam budak gering ayo guys atuh ieu mah ngan ngurusan dong anu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan we urang bebarengan lah ja eta aya kene rantai kumaha juga anu sagala rantai segenang meuli mah heuy un kadengean ku urang Bandung atuh ngejerit sorangan kitu amat teh si bahasa jelema apa bahasa jin ceuk tema bayan mun gering ieu mah sebenarnya mah sangat penting ya bab ieu kudu ku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngora kene incuan pepegatan geus incuan aya nini datang ka imah kula jeung nini ceuri keran aing mah enak nih, itu jenah bapana itu mau balik deui. Nih, itu gua sering. Kayak iya orang mana ya? Ini aja cuman teta. Iya kurang deh. Aya nu ngontrak orang Lampung, sok ngalalaga orang Lampung bae. Duit pakai mah ugi bae kadenya. Kayak nih aya aki-aki nangis umur sabaraha? Aya cenah 75 mah. Teu mungkin cak aing teh. Sok nyono teh cemburu. Ini cemburu ya Allah aduh lamun nyana teh datang ka imam mah nya aku lagi atuh kukula di usapan we nih kieu bae lah kuari mah mumpung hirup kene jaki emang eta merada boga ieu duitna atuh geus mah sugan bae gairah dulu sok ngono teh ngajendeng padarae ya ini insyaallah jadi cemburu mah datang ka kolot gaya padahal eta geus teu produktif kan itu sepira ini geus malah caian atuh. Tapi tetep bae cemburu mah terus bae. Masya Allah. Cintana pohara jasa ka aki-aki eta. Padahal mah kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mah tah budak atuh mending dikawin bae. Jadi dia mengadu tonggong doang. Los kawin ka ditu tah. Tuh pung hayang kene itu nadaekeun. Geus kula mah ngadoakeun bae. Mantap naon tah nini ngomong gitu tah. Kanu jadi salakina kan ngeunaheun eta kaceulina ge ngeunaheun cak nini ceuli siang ngeunaheun ge masyaallah eueuh bae nawaran teh ka salaki eueuh ih geus nini ge tarolah nu ngorang mah malaya nu nawar atuh nini jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung atau tinggal diteruskan bae geus lah lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae geus kula ngadoakeun geus geus aing mah kula batu geus sakiayana ieu geus mau masalah geus eta kan ngeunaheun eta kos kitu teh masyaallah aki-aki na ge aya meureun ngaji ku ari ka dieu ampun nah iyalah jadi mun gering fal ummu aula bitamridihi ma kumaha lamun ridhoeun si salakina di urusan di imahna fa in radiya bihi fi baiti fadhirun cek salakina teh cek bapan alasan ajan gering aing ngakajan teuing riweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indungna mah ieu indungna teh rada binal deui ayeuna waduh bahaya geus lah di urusan dari wasatik mah geus teu naon lah daekeun mandian daekeun ngelapan mawa ka dokterna jeung sajabana daek riweuh atawa aya pembantuan teh nu saja nu kunyana dikondisikeun masalah nu penting mah terurus geuringna masyaallah rapih ieu kahirupan teh asa budak teh diurusan ieu mah pandika indungnakeun teu budak bapana teh ngurusan ajupan gering cileus sagede polecap aju geus ambay-ambayan ngising di dinya kieu cerik ku cerikna geus eueuh we datang budak frustasi aya aing si boga emak henteu boga abah henteu disebut boga abah jakos kieu abah aing sebut boga emak aing di mana budak teh geus masa depanna suram budak teh masyaallah coba lamun diurusan mah budak teh asa boga abah asa boga bapak asa boga emak nan mantap supaya budak boga rasa boga abah nah ieu diurus budak lamun men tadi teh isuk-isuk yang naon teh ngejan uduk bere barang saeutik yang naon yang somai bere asaeun cenah boga abah coba gitu naon teh uduk
ulah uduk tapak. Budak tiktak tapak. Aing nyana ngadar uduk tolol. Bedang saeutik kayak kada ulah sok ngadar somai bae. Ulah. Guys, sia coba tileletik kurang rada masakat saeutik abis geus godena bagus. Sapoe 2 poe saminggu. Budak teh aing sih boga abah tah teu. Abah aing sih kos kieu amat turunan Baduy tah naon di abah. Malah mah budak ke kurang cek aya tukang bakso aya ngabaso teh. Tah ieu tah nya. Hok sasubeuna tah coba tah 1000 sia. Aduh, Masya Allah, cak budak parah, bagir biasa baik. Nita, sab sebeuna, bara duit 1000. Aduh, Gusti Allah. Tuh, diatur ku agama. Waharaja sarapi, pengaturan anak. Yang mah benar-benar sering terjadi. Sehingga dek. Jadi lamun bapana siap ngurusan si anakna di mana zahir wala. Fafi baitiha mun terido teh suka ngarasa riweuh bapana teh ngurusan budakna anu keur gering wayahna eta mah kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok nyaeun kanu jadi anak 1 juta kali bendu kanu jadi bapa ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak osok diperebutkeun anak kajen teuing susah gecak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunyaahna ka anak kunyaahna diperhitungkeun ku urang padahal mah jang nyana ge hese tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing ku kumaha ge harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 Mas datang maka ima, sia dahar kumaha, emak ge hese. Ngan di hareupan doang, ngadar angin. Eta kunyaah jeung ku deudeuh doang nya mah hayang anak sote. Henteu kabayangkeun kumaha bakal barang dana. Belaan, nyen uduk ngawuduk jang anak. Eta indung teh kunyaahna teh seperti eta. Mentak lamun aya lalaki galak kanu jadi pamajikan, masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna. Buapana buang kawarah teh mah. Atuh bayangkeun coba anu saukur ngeunahna doang lalaki mah. Ngeunahna doang, aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta gos kitu eta. Masyaallah, masyaallah. Cak bikang heuh ade ge eta kiai. Pugulu di imah cenah gos kitu. Ieu keur carita urusan pengurusan gering datang ka dieu nya. Masyaallah. Geus lamun teu ridho wa ila ya fa fi baitiha yakunu tamrid pengurusan gering di imah indungna wa ini ta zakarun fa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui kana pokok permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna mun kamari mah pan anak lalaki milih kanu bapana kuarimah milih kanu jadi indungna pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik moal bisa mantak wayahna mun anak lalaki milih kanu jadi indung manggakeun ngan fa indah lailan wa indal abi naharon tibeurangkeun jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimu limaktabin nauhirpatin ku bapana engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dieuna sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa auhirpatin bapana mapan bisa digawe biasa nyenan panah atau jadi tukang bas atau bapana jadi tukang bor atau petani nanon atau dagang eta anak teh supaya nyahuun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke kadituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapak biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo ka ditu ka pesantren bayan ku abah eta bapana
kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting kajen di mana asal isuk-isuk jemput ku bapana sekolah sia dibiayaan ku bapana kabelah dieuna mun masantren mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kosituna digawena bae hirpatin supaya budak kaharepna boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah nyekel paculna salah mantingkeunana salah teu nyahoeun kapan tah eta teh Maluku ge Maluku loba nu kena jempol lanjam teh apa sebab naon malik teu bisaeun geus kudu diajar ku bapana ye cekel nyekel walukuna kos kieu tah sukuna kos kieu tah ieu nya kaluhanana ye cekel tah lamun kon bom mandeg kitu-kitu tah cia eta kudu dipagahan teh kos kitu tah moal bisaeun budak kuari moal bisaeun hayu naik kebo sia naik kebo pagahan ku kolotna naik lamun lempeng kieu bae nya sia lamun nanjak sia na tungkul lamun sia na ieu nu kebo nanjak sia na henteu radag sia keboda turun sia na ngadengkang eta kudu dipagahan kos kitu loba nu kajadian naik kebo teh nyaho carana begitu kebo naik ragagnya atuh hese eta dipagahan hirbah palebah naon bae eta keur cara zaman baheula mun kuari mah atuh itu ngojek motor kudu dikajaokeun da ieu gas ieu gas ieu tanya ieu rem ta rem tah ieu kopling ieu gigi tanya tah kayu naik sia kade begitu nanjak teh turun gigi pan mbah ndut-ndutan ieu gigi sabaraha emang ieu gigi hiji atuh katilukeun bae gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu eta kan bener teh kos gitu teh lain kieu ke salah magahan begitu teh emang gigi sabaraha ieu bah gigi tilu pan ndut-ndutan atuh tilu ge ndut-ndutan kahijikeun bae bah biasana komo hiji tilu ge ndut-ndutan eta blon teman nu magahana kos gitu blon teh jawa cak anak teh puyeng aing mah dipagahan ku abah kos kitu nya nu nanya gigi tilu bae modar motor di bejaan teh gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji ada dipikir ya heueuh cak anakna teh depan kabalinger eta kabar ya Allah ya Rabbi nilah nu dimaksud mah yuadibu yusallimu limaktabin aw irbatin unzan ini tar unzan mun milih ka indungna anak awewe pa indah lailan wa naron geus mun anak awewe mah kajenting barang beuting di indungna bae lantaran anak awewe mah ge bakal narapi engke lamun jeung indung masak milu nyana napi mun jara zaman baheula mah milu nyongsrong milu nyahoeun nyana kabelah dieuna ngan teh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun beurang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ke ka dituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunana atuh ka indung nuturkeunana geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae berang peting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapakna ka dinya Assalamualaikum salam budak aya eta budak ya jajan-jajan eta ieu yang jajan eta budak nya sabulaneun Oke, menang 2 poe beli gong salam budak aya tajang jajan 3 poe beli gong salam mana aya seri kayak mana lah jangan daripada 2 PK di 2 PK mending di dia baik kak itu masalah ya tadi kan ngamimitian saha ya tuh orang atur rujuk kembali baik tuh waduh ya nggak masalah emang tadi lagi kutunggu jandamu nah nggak balik deh jadi bagus saya cekos gitu mun aya maksud bangga tapi ya alal adat yang merah yaumin jadi sakali be 2 poe sakali lamun anak diurus ku indungna bapakna mun endek neuleuh merah yaumin 2 poe sakali
ulah kurang ti 2 poe ulah leuwih naon gitu ai 2 kurang mah sapoe sakali ulah tapi lamun leuwih mah teu naon 3 poe 4 poe teu naon ngan mun hayang ka pangijasa marrah yaumin 2 poe sakali yaumin marrah taksara pek bae lapi kulli yaumin ulah unggal poe teu bagus sama unggal poe mah lain heula anak lain kajian gugu mah lain heula anak unggal poe mah rindu teh mah kajian gugu mah aya saya 2 poe sakali wa in ikhtaroha lamun milih wa ini tarahuma lamun milih kaindung yang bapana ditanya Olid sia ieu pan mama jeung abah pepegatan endeu kasa ja Olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang na milu jeung mah tama kasarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapak hayang ye ieu mah hiji bae sia bilihna hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapak hayang ukria na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluar mah sia jeung mah lamun nu kaluar undian abah ye sia jeung abah atuh diundi kurang ukria fa illam yakhtar wallahu a'lam bissawab ngaran mabok mah ngaran zinah mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pan geuninganan di masyarakat urang beuh nu zinah ambalaya nu mabok ambalaya lain cerita masyarakat teh pejabat balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga doh cenah nyanyahoanan bae kieu teh ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa emang babarengan jeung kieu deuk bareng deuk henteu lah pokona mah wah ai kitu mah cenah bareng jeung kieu wai pokona mah deuk bareng deuk henteu nyaho jasa bawakeun wae aing make kumis palsu make jenggot palsu milu ka BSD ka ditu milu karaokean nu nyanyi teh pan aing eta teh ye nu karaokean teh bisa dideleuk ku aing DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing PNS anu mabok PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing dek modar aing je emang aing teu nyaho kitu lah sakat teu nyaho sing hade besi aya nu sosokna kos aing para DPR para pejabat sing hade tah nu kumis aing make kumis biasa make janggot ieu atuh nyaho jasa mukuari ditulisan ku aing nyaho jasa beneran kurang PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka sesengitan-sesengitanana aing nyaho sesengitanana aing nyaho ieu teh sesengitanana teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah ulah kaget nu ngaji ku ari teh nyaho jasa ieu Masya Allah ieu sesengitanana sesengitan Herfres nyaho jasa urang kaler tah mah tah beneran ye nyaho jasa nu urang belah kulon saeutik nyaho jasa Golkar ya mah terus terang bae Golkar sesengitanana waduh luar biasa istimewa jasa naon ieu sesengitan mah lebejakeun lah ka sesengitanana ka ambe waduh nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho digagalendotan ku awewe nyaho mabok nyaho jasa cenah nyanyahoanan datang ka imah aing wa aing dibejakeun manya kudu dibejakeun di dieu mah yeuh atuh aing bajar batur beureun ieu mah dibejakeun so teh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagarana model kos kitu nu nyekel nagarana model kos kitu mantak tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah Maha Kawasa toel Gusti ja eta teh bapa nama Ki Haji nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenarnya mah nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta lain rakyat bae wabeh acak-acakan nu henteu ge nu henteu ngambe mah nyaho nyana geus bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda jangan lempengkeun hukum-hukum jauh jasa henteu ai mustahil mah naon lantaran teu mikiran rakyat mikiranana nyana bae atuh mikiran nyana balik jam 3 tas karaokean mabok dan lain sebagainya deuk kumaha coba dah cenah kiai coba untuk diintrogasi datang ka dieu introgasi dibejakeun jeung sia-siana ke ku aing sia pan cenah kiai bu aing nu karaokean moal aing bisa nyanyi atuh Walah kaget deh pokoknya besika ya sosok model kuat. Nah,
sing ada sia mun teu lumpat dicatet sia ku aing. Wasallam qol idza ra'aytumullah ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahum. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj ti Gusti Allah baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui dalekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara teu naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal didalekeun wae kasaksian ge ku urang emang gua istidraj ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeuraan istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarangsadan calo nu tih heula ge kuari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jaloba jasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camatna ge je teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang mah ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, sing hade jasa sing hade. Tinggal urang kuari nu cicing bae Kiai. Ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan. Kiai mah tuh datang bae aja paranti kokosed. Atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka Kiai geus jadi atuh jauhan Kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae Kiai. Tengetkeun ku sia Kiai. Lah cenah Kiai uci geus atuh aing mah lain Kiai ja calo aing mah. Sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pan cenah rusak. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa. Yuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masya Allah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba Kiai aya nu nyambut nu fakir. Amun aya kiai na keur ngedeng bae kitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon.
Masya Allah, iya orang can bisa jadi kiai ge can bisa orang kerja. Assalamualaikum. Saya tak, kita ini nak, ya bangun nama komplain tawang menta-menta, bejakan ke sare, can bisa jadi kiai, kita bisa nyambut. Assalamualaikum, ke anaknya coba dulu sa. Aja itu macana bangunnya santri, sekolot apa berak rada kolot, kanyohan santri sa, calanana panjang, sampingnya kaluhur. Oh, Cianjur ya kajian kukumah aja. Cianjur ya bayi, kajian kukumah aja. Naik naon nih kadinya nih, bu kesangan bah, tidak istirahat dah lagi. Ditegor si aku Gusti Allah, ditegor. Jauh orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masya Allah. Marhaban ya ahlallah, marhaban. Tanggep urang teman-teman ceget. Aduh, jasa hirup Gusti. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantap ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginumna gelek. Oh kurang kene tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah nyutai teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar, geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat ai aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh ai aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu ngahormat ka aing, puna aing mah kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Wah, pada itu mah dihormat jasa aing teu ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Lip beja berbaabah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kunula leutik beja berbaaba teh jaberta bata beja berbata jaberta bata nin jaberta tama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatuh. Di mana aya nu datang ke anjeun jelema sugih menghadap ke anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan
geus di deketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir lamun pakir danjerkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna lamun sugih ajak titah nanjerkeun syiarus sholihin ku sugihna ajak deketan ku maneh geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngebangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanana Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru kurang ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang zambun ujilat ukubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing cak jana keke heula ih terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha parawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40x40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah Bupatina dari uang saya nih deketan tak Bupati kos gitu deketan tak lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak Bupati kos gitu jauhan tak mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabejakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadarnya bae da moal ieu ngaji eta urang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina jasugih tah kuari pengusaha datang ka urang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya kabeh nu nyana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang zambun ujilat ukubat dosa nu moal kebel deui disiksa kan kadang-kadang lain deui cek jana teu ngeunah ieu kae tenang heula eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa lamun nu susah aya nu susah aya kiai susah aya ustad susah jeung kiai-kiai mah geus bae sambut da ka Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tak bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang teh nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon geus diomong kos kitu mun paeh wal kebel ieu kahisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kanjeun ku kumaha ge jalain cak kula jak nabi tama kula mangan nyaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor begitu di motor marhaban bi syiari sholi tolol datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah ieu kos kudu kumaha nah kuari pengusaha deketan ku urang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti
ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ye atuh tah geus pokona kitu bae geus ti Gusti Allah. Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae tah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mangmawakeun ka dinya roti dijejelanna ge ku maung masyaallah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema beureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah maung eta kan emang maung janya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta maung ngaran teh deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nusugih sebab eta nusugih ge termasuk kana syiari sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiari sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiari sholihin tapi iya ya nusugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah ka dinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuengkeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faizahum mub lisun fakuti adabirul qaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetap aya kene nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti adabirul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tah ieu pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha aja jasa ieu teh jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika geus nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyat anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuari aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun ku ari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan ku ari di Indonesia ku ari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mah engke bae ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ieu lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jak janada
ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke hujanan hudang sial meureun ta Amerika Amerikana lurah paltogeun habak dia eta kepanjangan tangan Amerika ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket emang kumaha gitu tah ieu kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye aduh ampun Masya Allah karim ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya mah naon da kelupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengkeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus kitu bae geus hese-hese kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag naudzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges-teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri bang geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran gitu di Saudi Arabia Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keistiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
sehingga tetap agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.